Para kanca wani sadayana komedian Jajaka Karawang baris midangkeun carita dongeng Sunda. Dedemit gunung warang Dedemit gunung warang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan kawargi sadayana wilujeng patepung lawung pampur Jonghok di Jomantara sarem singkuring Kang Tedi Prayoga nu baris serangan wargi sadayana dina lalakon dongeng Sunda dina judul Demit Gunung Warangas. Idongeng kasanggakeun kangge kawargi sadayana, kangge ka urang Karawang sakarawang, kangge ka urang Purwakarta sapurwakarta, kangge ka urang Subang sasubang, umumna kangge ka sadayana nu mika cinta tureus kana carita dongeng Sunda. Para kanca wargi sadayana kacaritakeun hawa pagunungan isuk-isuk kacidati isna. Gunung-gunung masih kene sing puyudun disarimbut ku halimun, manuk recet disarada icis jangjangna. Dina kayan kitu hiji lembur nu katelahna Cilangkap, jalma geus aringgit ka sawah atawa ka kebon. Malahan aya nu indit nyadap oge. Bareng jeung barasatna panon poe kayaan lembur geus diiseun. Nu aya di lembur ngan ukur aki-aki jeung barudak. Nu jag-jag mah rata-rata indit ka pagaweanna sewang-sewangan. Sedengkeun di pasawahan parena sumedeng bekah, atuh jalma-jalma beki geretol ka sawahna, bari sakalian ngagebahan manuk piit nu loba kana ratusan. Tapi sok sanajan kitu sakadang warga nu aya di Cilangkap, aya hiji kulawarga nu hirupna memang beda jeung nu sejen. Kusabab ka sawah teu boga sawahna, liar ka huma teu boga humana, ka kebon jeung sajabana teu boga gawena, ngan ukur ngajentul di imah komo di sawah, teu usum macul mah teu aya pisan pakulian, da teu aya pagawean sarta teu aya nu ngulikeun. Keur maeukeur eta jalma teh aya bakat ngedul, leuwih resep ngajentul, tibatan macul, puguh hal ieu mantap jengkel pikeun pamajikanna lantaran bosen nempo salakina purah udud bari ngalamun, gawena nangkep tuur dina bang barung, mun digetrik-getrik sok mendelik, eta jalma katelahna mangronyok, ari pamajikanna disebut biro hati. Hiji awewe nu bawel beuki ngomong siga beo, atuh teu mantak heran mun di imah mangronyok sok durder parasea.